Madia, loba amat Madia kutuna. Ngeunah amat Neng. Asal kemana geus atuh ulah cerita teh Neng. Masyaallah. Deuleu Madia ieu putu tanaon dina rorongkeng kieu. Alhamdulillah orang keluar esok-esok deui nyiaran konsumen jeung melanjutkan kehidupan. Walah, nah ayam mama tak sukan bisa dikikil, camperkan ke orang lah. Wassalamualaikum ibu dua, ampura orang numpang kali gede sakedapnya. Mangga. Iya orang pada nawaran kredit bu. Nuhun. Di dia orang ayah panci, Oh, nyak gitu. ayah kompor gas, Oh, mohon. ayah macem-macem Oh, lah, iya, anu iya. dibutuhkan ke ibu-ibu rumah tangga. Mas. Iya. Aya coet henteu. Waduh, atau encoet mang dikreditkan bu, di kesan baik, harga nate murah. Oh, gitu. Tapi urang mah yang ngridit bae atuh kumaha atuh, Mas. Atun tong gitu bu, kau orang baik kedak kerunya kau orang. Mas, baheula ge urang bisa nyokot celana dalem BH. Piraku ayeuna teu meunang kumaha eta? Bisakeun atuh, heeh. Coba Atau ibu gelis, entong disaruakeun jeung zaman Breto, atau zaman ayeuna kan piro harga beras saiki. Jadi gitu bu, ayeuna teh henteu jika zaman Breto orang teh. Mas Bambang. Waduh, sakedap ibunya. Muhun, mangga, Iya, mangga, aya muhun, sama. panggilan. Muhun. Sigana ti anggota dewan ya. Muhun. Halo. Ari maneh telepon orang aya naon Mang Acim. Mas Bambang. Tadi ge ulin ngendong di dieu. Mas. Walah Gusti. Kunaon si Acim? Anu minta urang. Aduh aya Gusti. Kumaha ieu urang? Amun geus kieu. Aduh, urang dikejar-kejar si Acim. Capek urang. Teh kemarin ngejar urang bae. Aduh ala Gusti. Gusti Allah. Tolongan Mas Bambang ya. Sampai hari aku di rumah. Ya orang ya Gusti, ngejar urang bae. Bambang. I love you. Mas Bambang. I love you. Mas Bambang. Aduh, si Acim edan ya mak. Orang diudak-udak bae. Mak, Arima tuh divaksin. Udah dong. Jaheueuh. Iraha mah divaksin. Tin, mati awal kena ge tos divaksin. Amun teu divaksin mah moal bisa gaul. Gaul? Atuh kumaha emak? Aing teu divaksin mah mah arek meser kurudung, arek ka Jakarta. Pan teu divaksin mah meureunnan mal asup. Beuh, jauh amat mak ke Jakarta Melitiung. Kabarata wae nu deket. Atuh mama ngojek bae ka Sikiwong Tin, ka taksiun numpak kareta. Datang. Woi, mama lapatan mimin. Tin, hari Titin ira hari kawin. Jamah yang berngais incu. Doakeun bae mak. Jigana Titin moal jadi mak kalunjung orang Arab eta. Titin sieun kaduhung geusna. Kunaon teh? Sedepan produk lokalnya. Lah Min, ngaranna beda budaya mah hese nyesuaikeunna. Teteh mah saha wae ge jor, nu penting mah setia, bager, bisa jadi imam jang teteh jeung keluarga. Sugih teh. Karuhan Min, kaset ge ayeuna merubah mah jeung naon. Pasrahkeun bae mah ka Allah masalah jodoh mah. Asan teh pasti ladana. Min, lada lumayan ngajepret.
Ulah ada Min, jangan masuk mejur. Wong, aneh aing mah ieu wong. Bener aneh ieu wong. Aneh kunaon Kasim. Aneh puge dia wong unggal peuting beungeut si Bang ieu ka aing kabayang-bayang bae ketempo-tempo bae wong. Duk mah ya aing wong. Mas Bambang? Heeh wong, eta Mas Bambang tukang kredit teh anu keliling, dagang panci segala coet, segala macam kaingetkeun bae eta. Astagfirullahaladzim, dia tim bawa dia kepelet si Bambang meureun. Puge eta dia mah nu aing di pikiran eta wong dia mah. Ih, naudzubillah min dalik dia. Gila amat aing dia. Ulah sampai dia tolong si Bambang dia. Ih, Atuh lamun ku aing dipeureumkeun dia mah wong, inget bae eta beungeut Mas Bambang. Kampret henteu coba eta wong dia mah wong. sekudu diubaran dia mah. Ayo ge wong, antur aing wong. Ke. Kemana Cim ke dengan ubaran anti PRT-nya? Lu kudu mikir aing ieu mah. Ayo ge wong, kemana ta wong? Kemana bagi aing siap ieu wong? Ke. Asana di lembur aing aya eta Cim. Arahna mun teu salah eta ke buyut hangseur. Ayo geus, iraha ieu. Isukan. Iya, ayo beneran deh wong. Serius aing mah ya, tapi Iya. siapkeun syaratnya ya. Naon dia syaratna? Biasa standar SOP sesajen Indonesia. Kembang 7 rupa, Terus, menyan, terus, kopi pahit, terus. rokona, Ih, sabaraha eta rokona? 2 slop. Oh my god. Sekalian bae dia jeung gogodong wong. Diam Ih, anjing. Dia Sasajen disaruakeun jeung ngopi di warung singkos bae aing mah bingung. Ih, rokok 2 slop dak aing kudu nginjem heula ieu mah kadurungan duitna ge. Rasbon dunungan gede kene. Geus wong, kumaha dia bae wong lah, atur bae ku dia wong, aing kumaha dia bae lah. Siap. Geus dia mah kumaha aing bae. Cek aing A, dia kudu A. Geus. Cek aing B, dia kudu B. Siap. Cek aing dia nonggeng, kudu lu nonggeng. Waduh, kumaha main nabrak? Embat bae. Waduh, bahaya dia mah. Ya, cekal. Tahunan. Mus dia, peureum bae dia peureum. Siap. Sarang saha Asim bah, asim naon panjangna Asim Surasim Margasim bah, no KTP 0212 07780. oke di ACC aya beduh naon ka dieu Iya mbah, inget bae ke Mas Bambang mbah, arek dikumahakeun Mas Bambang hayang dipohokeun bae mbah. mana syaratna Iya mbah. coba angkat saeutik kurang ieu mah ceng Aduh, aya duit revolution mbah. cenah naon duit revolusi ge geran mana supaya geran cager Iya mbah. gas puari teu mah Mantep. Ngopi deh ngopi. Assalamualaikum. Oh, Pak Haji. Ampura urang. Tadi aya perlu ka Pak Haji. Perlu naon? Aya anu arek diobrolkeun ku urang teh.
Ente naon-naon orang ya gelebet. Alhamdulillah. Doang berit bae mana? Duduk. Jangan doang itu doang berit. Orang teh di Jawa biasa gitu Pak Haji. Kula numpang caliknya. Astagfirullah. Aduh, isin-isin wae orang. Ampura Pak Haji. Orang teh gro. Astagfirullah. Lain di situ duduknya, sana geser. Tah, geser sana duduknya gitu. Salah gitu. Pantesan orang labu bae di tadi. Didinya Pak Hajinya. Waduh. Mas dari mana? Naon? Ampura orang Pak Haji perkenalkan diri heula. Urang teh Bambang. Aslina teh orang ti Jawa Pak Haji. Maksud urang ka dieu teh bade aya omongan masalah si Acim. Asim lenang maksudna. Nya Acim eta. Siga nama manehna teh bogoheun ke urang Pak Haji. Bogohin ke mana? Bogoheun ke urang udah kurang bae. Tapi laku. Kenapa itu kok bisa? Aduh duka teuing orangnya melengak bae eta ka manehna. Gak mungkin kayaknya nih si Asim bisa bawa ke mana. Pasti aya sesuatu maneh ta. Kedukun meureun maneh melet si Asimnya. Mun Pak Haji, urang teh melet, tapi tujuan urang teh lain melet si Acim. Terus kok bisa kalau enggak melet si Asim, memang ente melet saha? Kok bisa si Asim bawa ke mana? Cai pelet urang dinum si Acim, makanya si Acim bogoheun ke urang. Eta masalahnya kunaon eta main-main pelet, makanya jangan main-main pelet. Aduh, Bambang kacau ente. Terus kumaha bisa diinum ku si Asim ceritanya? Jadi cerita lagi ya Pak Haji. Kerarita teh orang nganjang kanu cetitin. Tadi nama orang sorangan bae. Orang teh cai diasupkeun kana gelas. Sugan orang teh arek diinum ku cetitin. Kas kitu teh si Acim datang. Atuh orang tekumahan kebejaan kagok. Arek kumaha kagok urang teh. Mana mah kunaon main pelet-pelet gitu. Bambang, main pelet itu ke perempuan dilarang agama. Terus nanti ujung-ujungnya nggak baik. Kamu bisa aya tumbal tah. Ayeuna ge bener tumbalnya si Acim. Ulah gitu-gitu atuh. Kalau mau gua bae ulah main pelet-pelet. Aduh. Maksud urang teh pangomongankeun si Acim, tong kitu bae ke urang. Da urang teh capek bari jeung siun ke manehna jadina teh urang diudak-udak. Kumaneh bae ngomong serangan. Eta kumaha jelema dipelet kumaha. Enggak bisa diomongin meureun kudu dibawa ke kiai deui ka di rupiah. Atau embung urang lamun ngomongan manehna teh deket-deket urang teh ina bisi dicupang ku manehna. Geus nanti ditelepon budakna Sasimna ge dipagahan ku Haji. Lain kali ulah kitu atuh, jangan main-main dukun. Enggak bagus ya. Bobogohan bae biasa, ulah main-main dukun. Ya, Bambang. Wedeng eta. Nah, Sumuhun. Aduh. naon maneh duan kieu? Matur nuwun Pak Haji nun sewu. Urang teh bade pamitan bae Naon topi naon ya? Hampura kula Pak Haji. Ulah main dukun-dukun bade. Pak Haji, orang tobat kapok Pak Haji. Aduh, main cewek aja. Mangga Pak Haji apunten urang. Aduh. Hah? Aduh. Dia Hasim anu kamari jarak ke kuburan aing.
oh ayo sia orangnya jalan ke kuburan air eta nomor antri urutan jalan dia diterima di kantor pusat tim tenang diterima di kantor pusat tim pokoknya dia hayang mau ke neta si Bambang Mon. tenang beres kuain kabel pasti bisa poho tenang diturutkan kuain yo ya Mon mah. Aduh. beres tapi ayah syaratnya dia cager pengen kasih Bambang tapi ya si Titin ku aing kudu dibogohan soalnya si Titin karti gelis oke deal Duh. Gimana yo? Jadi ngopai jin yuk. Perlu jeung na impian tadi yuk mah. Kenapa bisa? Kunaon? Cut. Action. Kumaha ya Gusti nu agung tolong kumaha Gusti Kamera rolling and action. Sedang. And action. Cut. Wah, langsung udah action langsung. Action. Tenang, beres. Tapi ayah syaratna dia. Action. Beuh, udah jauh amat mak ke Jakarta. Melitium kan udah deket bae ke baratan udah pepeh.